Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami simkuring Dede Mulyadi. Simkuring nyuprik pangerti di SMK Terpadu Buana Nusantara. Simkuring kiwari kelas 12 jurusan Kehutanan. Baris midangkeun praktek kaulinan baheula di Sunda nyaeta reum-reuman. Reum-reuman ieu mangrupikeun pancen pangajaran bahasa Sunda wilujeng nyakseni. Main reum-reuman teh kaulinan tradisional urang Sunda, di mana nu hiji kudu neangan batur anu disumputkeun, nu neangan kudu nutupan panon jeung ngitung nepi ka angka nu geus ditangtukeun. Ari batur anu liana mah disumputkeun. Mun geus anggeus ngitung, nu neangan kudu neangan batur anu disumputkeun. Mun kapanggih, kudu gancang lumpat ka tempat asal jeung nyentuh ka tembok bari teriak reum-reuman. Dituturkeun ku ngaran batur anu kapanggih. Nu kapanggih bakal jadi nu neangan salajengna. Sakitu anu kapihatur, kirang langkung neda dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.